Pribados kantos ningali tayangan aya budak ngora anu ngadua ka Allah. Ya Allah, paparin abdi jodoh. Abdi teu tos hoyong geura nikah cek eta budak. Saparantosna ngadua kaluar ti bumina, bener aya anu kulat kelet tungala tingali ka eta budak ngora teh. Teras nyaketan. Ari gawawak teh ngegel hadirin. Sing horeng anjing edan anu ngegel teh nya. Aduh ngajerit eta budak. Lukana cukup parah. Budak ngora ngarasula kana kaayaan. Gusti, abdi teh nyuhunkeun ka Gusti teh hoyong istri. Abdi teh nyuhunkeun teh hoyong jodoh. Nah, ari anu dipasihan jadi anjing edan. Dicana ka rumah sakit, dirawat. Eta lukana da parah, kenging 2 minggu dirawatna. Satos dirawat, teu lami 2 minggu ti harita kacarioskeun. Eta budak ngora nikah, hadirin, nikah nana teh sareng perawat anu ngarawat dirina keur di rumah sakit teh. Jadi geuning hadirin, digegel anjing teh bagian tina diijabahna doa ari kitu mah. Nya ieu carita siga heureuy, tapi ieu kajadian teh kadang sok tumiba ka diri urang. Nya tangtosna anu beda versi. Upami aya kaawonan tumiba kana diri urang, eta teh bisa jadi bagian ijabahna doa urang anu dipeurihkeun heula ku Gusti Allah. Padahal eta teh ternyata jadi cukang lantaran pikeun nganteur kana takdir anu langkung sae deui.